Isuk 6:30 ke kanan. Bari bawah ke kanan. Heeh. Iya, anu ka diturang gawe. Meme ka balong. 6:30 ke kanan. Orang mau susu susu indung. Dapat iluna. Jam genep aing ka ditu ge. Hah? Jam genep mah aya batur. Kana apalin kanana. Ayo tukang nepen. Pabrik. Tukang Naji Amib. Jadi ketaji amin ya. Orang karunya teh. Jadi diadopsi tina indung nu mana susuna teh. Tinu kamari. Geus didot ieu. Geus make denko. Pentil dotna isuk ke kanan. Ya Allah, teng. Kadang-kadang nu kieu kudu telaten Nya. Tilu Mulai ngeseg-seg mah sampai 3 kali ge. tilu bersaudara, tadi mah udah geus numprap dua anak pupus. Geus numprak cek lagi. Jadi dalam cara penanggulangan aing kanyat muka tutorial. Isuk minta pentil dot hijinya bawa ke kanan. Ya. Henteu ieu nu Mang Turi eueuh pentil dotna. Mawa hiji kade pohonya. Henteu. Bucan isuk mah bakal paling biasa na. Mawa pentil dot hiji mah. Ya, kade poho. Ya. Ya. Yo. Ya. karena tilu poe borojo teu kaurus lain teu kaurus ku indungna. Cai susuan. Mungen disusuan. Beras sudah mungkin. Beras gitu nya. Didot. Biasanya nu kieu urang make nu kieu. Deng, teng. Ada tulisan apalin eta. Penuh ketelatenan, kesabaran. Anak-anak mah saya di sini. Mundur nih. Sini. Tadi Deng, mah aing. kita udang-udang. Karunya Udang tadi mah. Iya malaikat tulungan orang iya nak buntutna ngeceng keneh geuningan. Nah, bisu. Nyot. Amun make nu itu mah moal. Ya mah pas digegeana gariwa gitu tah. Ini asa ngeunah euy cenah. Beda cenah ieu mah asli ya. Bener, bolong lagi kieu-kieu acan tah. Isti kadugan nangtung.